Duh, lapar deh. Wah, betulnya. Jangan si Acip ya. Kita mesti sanggup, baik. Titi. Kampret dongan sia gara-gara sia aing diudag si RT. Naon si sia mang riwa ih. Sia nu diudag akan ka aing teh jelas. Justru aing diudag gara-gara sia maledog sendal kana si RT. Atuh mantep sih mamang. Mantep puluh sia. Jakun si RT sia ku aing. Ah, sieun aing ka si RT, ibang si RT dipincak we mah beheungna. Oh, jadi sia nang tangan ditelepon sia ku aing si RT nya. Mang sia mah ulah sabar atuh sabar. Ih, aing mah bercanda doang, Pan. Gening sia banyak ditelepon mah. Sieun gening sia. Heuh, mang Kalau ngabageran aing. hampura we lah, hampura. Sia ku aing da hampura, tapi masa kali-kali deui sia. Kieu teh aing kolot sia mah nyaho teu. Heuh, mang heueuh nyaho sia kolot. Geus. Kolot naon sia mah kolot kapoe. Lumayan pan aing menang gocap ya, aduh. Iya kalau molor ge dia ieu jelema. Dan gawe ulu tuh dan kieu. Hei. Naon teh gajian teh? Gajihan untuk sia mencos. Gawe molor doang ge hayang gajihan. Lapan nya. Sarua nya teh. Lapar TSDN cendaang. Tumangkana sia udang ulah molor wae. Beli keneng sangu ya. Sangu doang udah ganteng mun aya ngadaek aing. Allah. Atuh heueuh jeung deungeunna sakalian meuli. Atuh ngomong ti tadi. Atuh sia bego teh meuli kabina-bina, meuli teu pinter-pinter. Ampun aing mah ih. Kita. Sia amana sia? Ampar aing ka ditu. Wes, ka ditu. Mayan mana? Si RT kadang budak leutik kuat dijambret. Emang meuli sama kudu pinter di teh. Embung aya gitu mah. Sieun ke rumah aing SD teu lulus. Ampun, Gusti. Geus lo ngomong dah. Belikan ya aing. Lapar aing belikan nasi padang. Yo. Tah. Nasi padang. Serius teh. Atuh heuh, kunaon di sia kaget. Kakak teh sia ngadang nasi padang. Sedih amat aing menghirup sia. Meuli barayeu. 2 biji teh, serius. Sebagai mau sama teh. Ya Allah, 2 bungkus dia, 2 bungkus. Piraku 2 biji. Emang yang mana piit kadang sama 2 biji. Ih, Ngomong atuh teh sama teh. ngomong tadi pinter atuh setik mah. Pusing aing. Ih, si lo ngomong kan angkat ke ditu. Ih, 2 bungkus mah moal teh. Biar aku eta nasi padang 2 bungkus teh mahi. Wadal sia mah. Mau mahi. Aing mah pusing, aing mah gedean kali ongkos sambeungan. Ieu teman ieu kuenya. Cukup. Tah, cukup ieu sakieu. Tah, bisa sia aus aing mah bager ke sia tah. Heeh. Bisa kira kan itu lapar aing ieu. Oh ya, tangguhan teh. Aing pusing aing minta beli nasi padang ge lieur. Panas amat di cuaca. Ini es mantap ya. Mang. Hei. Mang beli es, Mang. Berduit. 1000. Wah, ieu mah moal teh salah deui ieu mah yeuh. Tangkorak si Siti ieu mah rupana. Mang, mau jadi es na aing ah. Duit tadi eueuh. Itu jadi. Wih, mantap Sati. Duit nang di mana tadi? Heuh, sia deui wae nan si sia. Eta duit. Bagi 2 tuh. Dah deui sia ngomongna ulah kenceng-kenceng. Kendor tadi ragang. Wah, parah Sati. Pasti nageta jelema neangan Sati. Ah, bodo amat aing si kendor mah loba duitna ieu sia mah. Ya mesti kita belikin kendaraan ti, kaparang ieu. Ah, emang lo sia hayang lah. Atuh heuh ti, mata kitu ge. Atuh yang geus sia beli kenaon. Beli kenaon weh ti, yang penting mah seubeuh tapi ulah meuli sayur asem nyeri beuteung aing. Atuh enggak sih ku sia belikeun aing bung ah. Aing sangeup puguh ti, sia weh. Bung ah.
Kemana sih ya? Buru-buru amat sip. Balik aja ngarek siap-siap. Siap. Rek nah sih siap. Aing kita beli ke nasi Padang. Tah, kebeneran ti. Ini kurang nitip kasih hansip yuk. Oh, benar. Sip, main nasi Padang lain. Ya nitip atuh aing ya. Titip naon? Nitip nu pincang panglengkaskeun tah aku sia. Amonya sieun. Bener-bener bolon sih atuh nitip nasi Padang lah. Aing dititah lagi beli 2 ku si RT 2 bungkus. Bener-bener bolon ngomongnya siapa? Ya Hansip, aing nitip nasi Padang 2 bungkus. Iya duitna ya, balikan ku sia, jebikeun ka aing. Oh, syarek nitip. Tah, maksud aing kitu. Siaku aing di kurungan ge. Gelo lain siapa? Ih, sia tanu gelo mah lain Aing aing. segera mangkat dah. Ya, Di mana? Tangguhan cenah. Poin di kandungan. sabar atuh sia mah Pong. Kumarek sabar nanti. Ngadadeun jelema kitu. Wis lah, mending urang nungguan itu yuk. Ayo dah. Ayo si Hansip kemana juga amat aing si kapoe di dieu. Lapar nanti di pertengahan dieu. Oh, gini ngasih RT. Enakan kau enggak? Bukan mainan pun Siti. Pak RT, kerenaan nih dia. Iya pengurusan tadi nita si Hansip nita beli nasi Padang. Tapi ka ayeuna itu datang-datang ieu bingung kan. Lain. Mana gitu? Lain teh ngarek nanya, saya nu posisi Siti tuh. Siti. Nu posisi Siti tuh. Dan teh hees sih tadi urang di dia hees. Sama sarewa ieu. Lain teh kampret eta budak. Naon? Siga nama manehna manggil duit aing, tapi teu ngomong ka aing. Duit aing ragag sia make di warung. Waduh. Agak. Heeh. Saya teh napa bener ya? Udah hees, teuing tah ai lewat henteu nama. Tadi kumaha? Atuh teu kumaha sama teh. Aing sia mah jadi RT mun gawena. Ya geus lah. Aing nangan si Siti deui dah. Ngomong na wae gawena apa matuk. Main warga mun kamari teu milih aing eta. Terus dicoret ku aing dina lembur. Jakal sih mana milih ka aing. Lila si Hansip yo. Apa susul? Susul aing ah. Si aing ngopar manten yuk. Gitu. Buset si Hansip. Ini rapi amat. Ada kemana sih ya? Ini sangu aing. Ini sangu lahan sia di tangan si RT sia tuh. Aing dipukul arek meulikeun sangu si RT ya buru-buru aja. Buset, muli sangu kok rapi amat. Muli sangu sia apa arek ceodean kincil sia. Ti bener-bener imah hansip karena bawa Meulina di BTN meureun. Hayu lah urang teh lah. mau di BTN mati. Is datang tadi ge. Tah, beneran. Teh tadi ge teh. Naon? Yuk ke lagi tadi. Naon? Yuk ke lah Gila hansip teh sia. Justru aing keur neangan ieu. Urusan manehna ku aing kita meuli nasi Padang. Tapi ka ayeuna can balik-balik jembara hayu. Tah teh, aing jeung si Siti nitip nasi Padang 2. Aing kade urang ditipu. Kumanehna? Duit aing berapa duit sia eta? Aya 1400 mah eta duit aing. Aing ge sarua, biru aing mah komo euy. Aju kumaha ieu? Nih ulang tangan yuk ka Gunung Menyan. Oke, aku Gunung Menyan sia mah. Musrik sih ulah kikituan pamali. Geus beunang sia mah. Asupkeun ka. Hah, bener setuju aing. Geus aya ulang tangan ke mana? Ayo tuh, saya mantep udah. Tuh, pinter-pinter. Pong. Tuh si Hansip, Pong. Ayo geus urang tewak we, teh. Yuk. Ai sia Hansip. Dititah naon ku aing ieu? Aku ini sia. Aing ini tadi. Nya ngomongna nasi Padang aing Kedeng atuh kedeng. Angka manita ka aing. Otot deui nan. Atuh sia dititah naon eta ieu? Mana nasi Padang aing? Belum lapar ieu. Iya aing harus berangkat ke Padang teh. sia rek naon nu teruk-teruk ke Padang. Arek meuli nasi Padang lah sia mah. Aing ampun, cek aing ge lamun sia ngadang tutut lajeng talakopna jadi kitu tah. Aing bego. Sia mah teh, mun titah meuli kaset saharutan teh mah, main ka pasar.
Aing mah seru karena langsung mah. Aing dia. Aing mati ya. Gagal nasi padang dia. Si aing mah ye, iku mah ye, duit eueuh. Atuh pomo aing geus salapan. Gagal meureun tinggal ka nasi padang. Gagal lah tuh emang si daek nungguan si balik di Padang. Iraun bawa mending aing beli sorangan aing dia. Rinda kan? Kemana sih Bong? Mau nungguan? Sudi aing ge nungguan sia balik di Padang. Mana dia duit aing deh? Balikeun. Oh, pakai anti mobil. Aing ampun, aing mau pusing aing. Pusing. Siti. Jangan lupa teh. Aing dicicak nih. Kunaon teh? Teh geus teh, ulah sirik teh geus. Erakana bulu teh. Siap mulai pusing aing. Heuy, salah wae. Oh, sia jadi nang tangan. Telepon konsekuensi RT yo. Kaget teh. Action. Oh, sia nang tangan. Telepon konsekuensi RT yo. Kanya teh kecil. Action. Sih, tapi ti, ini ngeta duit belikin kendaraan deh. Ah sia emang naon si hayang. Atuh ti, aing mata kitu ge hayang. Burung geus belikeun kendaraan ti, yang penting mah seubeuh. Ya tuh si anu bali, mereka dengan naon ya. Nah, anu ti, yang penting mah seubeuh pokona mah. Atuh iya si anu bali. Siapa nih? Sialan buka duit na meuli sekali itu. Geger. Action. Atuh sia tititah namanya tara ceuk mana nasi padang aing buru lapar ye. Iya aing harus berangkat ke Padang teh. Ai sia rek naon turuk-turuk ke Padang. Arek meuli nasi padang lah sia mah. Aing ampun, cek aing ge lamun sia ngedang tutut lajeng talakopna jadi kitu tah. Aing beko. Sia mah teh, amun dititah meuli kaset India ya mah lumpat ka Mahabharata aing teh balik. Action. Sia sip, rek sia rek meuli nasi Padang.